Lailatul nisfu Sa'ban. Kumaha nu tadi dialus saur Nabi, lamun anjeunna hayang ridho kalau pegera sarujud minta ka Gusti Allah, intu adibhum fa innahum ibaduka wa in tagfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Eta anu diaos apal bunteun pasok judul dina nisfu sabantara, pasok istighfar tara minta pangampura ke Gusti Allah. Sedangkan disebutkan Lailatul Baro'ah, nyata pentingan dulu bara. Lailatul Barokah nyata pentingan kaberkahan. Mun urang hayang bubar atau urang berkah sok dina Lailatul nisfu Sa'ban, urang dulu sujud ka Gusti Allah minta pangampura, minta urang rahmat jeung ridho jeung magfirah. Gitu. Eta anu dipidamel wujuduna Allah dina Lailatul nisfu Sa'ban. Mana urang teh kitu nomor kahiji nyaeta nyuhun ke naon, nyaeta panjang yuswa. Nu kadua aya dikuatkeun iman sareng Islam. Cek sebagian keterangan urang sujud syukur ka Gusti Allah, syukuran ka Gusti Allah atuh urang minimal mengucapkeun alhamdulillah. Bila mana urang dipasihan rezeki bade seueur bade sakedik urang alhamdulillah. Lamun urang dipasihan kasehatan anu kalintang nikmatna eta sehat alhamdulillah. Cek sebagian keterangan ngucapkeun alhamdulillah itu sebagian tina syukur ka Gusti Allah. Syukurna syukur nyaeta lisan alhamdulillah syukur, atawa alhamdulillah binikmatil imani wal Islam. Urang teh syukur ka Gusti Allah nyaeta ditetepkeun iman sareng syukur ka Gusti Allah. Itu kumaha gitu dina nisfu Sa'ban teh kalintang pentingna Nabi wae sujud ka Gusti Allah sieun nyata dina saat nisfu Sa'ban dilebetkeun kana kiamat. Nah ari urang teu aya rasa risih repot teu sieun, tapi naha kadang-kadang urang hayang bahasana hayang syafaati Rasul tapi anu dipidamel ku Rasul teu dipidamel ku urang. Hayang urang diangkat umat Rasul tapi naha anu dipidamel ku Rasul teu dilaksanakeun ku urang. Cek Rasulullah, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asana. Sajalmaan taat ka kami anu turut ka kami sareng taat ka Gusti, turut ka Gusti Allah. Sajalma anu maksiat ka kami sami we maksiat ka Gusti Allah. Kumaha sakitu urang teh ngucapkeun alhamdulillahi binikmatil imani wal Islam. Nyuhunkeun gitu. Kumaha sakitu urang dina engke malam nisfu Sa'ban sok urang berjamaah sadayana ba'da maghrib sok ngayakeun ngaos surah Yasin. Sadayana keluarga urang sok aja urang nyuhunkeun ka Allah, urang nyuhunkeun perkara anu sae numpang sae-saena wajib ke urang ikhtiar nyata amal anu hade. Amal anu sae mungguh panangan nyata hukum syara, mungguh nyata aturan agama Islam. Numpang sae-saena